Numantak aya dua tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya anu mardud. Babari teh mangge sakitu bae teh. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairon mimma kana, sapulang nanti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, gas tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah, surga. Lamun balik ti Mekahna lojore minimal angger bekos kitu, berarti hajina mardud. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in asbab tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama Islam, mobil khusus ka kiai anu pangsepuh-sepuhna nu hadir di tengah-tengah haplah urang, yakni Kiai Haji Sapri oge Kiai Haji Jueni. Mudah-mudahan nu karolot-kolot diparanjangkeun umurna, nu ngarora-ngarora mah ditihalakeun. Sakijue ini untung. Lu jelas mah seluruh para kiai, para qori, alhamdulillah katingali rempug ngariung ngaronyok di dieu di bumina almarhum Kiai Haji Jaya. Can di bumina Kiai Haji Nurjaya rerencangan simkuring waktu dicaringin sekaligus guru. Ulah guru kanyana naklukeun kebo manggeus dibere, jampe naklukeun kebo ciduhan bae cek nyana leungeun haju taplokkeun ka irung sorangan. Salah tante teh. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan ieu khusus dasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti Allah kempal di dieu
di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren Hikmah anda wiji marana Nurul Hikmah ya. Di pondok pesantren Nurul Hikmah di Nararaga Walimatus Safar Patali putrana nunami Raden Imam Sumitro beserta Aang Kunevi berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah serangan-serangan nutup para rugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakan musim haji asup ka Arafah, asup ka Mina, asup ka Baitullah. Untung mun teu kabekah moal manggih riweuh. Tapi kuari kerbejeuna mengkikis pagar betis supaya ulah terjadi. Di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah nu jelas NU aya Muhammadiyah aya Ikhwanul Muslimin aya Persis aya Persib aya Islam Khuruj aya HTI aya LDII aya NII aya komo orang lamun ka Tasikmalaya aya Islam Pegeningan aya Islam Torikoh macem-macem bari teu jelas. Tambah deui ku FPI di Jakarta, wah loba aju urang Cisoka mapan babarian asal dibere duit breg dek bener dek henteu milu we pokona mah pimpinan Kiai Haji Nurjaya. Tapi anu sangat mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu. Jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS Ikatan Santri Istri Satu lantaran sieun ka nu kolot na galak. Urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek, perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bae urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna. Nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri. Harapan SMA jara di wali harapan di universitas jara di wali atuh boro-boro universitas santri hese jadi wali kan rada deres doang. Sedengkeun anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama. Ai batur mah anu di partai, anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang. Ai santri mah pan tanggung jawab penuh. Ai anu paeh siap nyalateun eta ngaran tanggung jawab. Ya nggak tanggung jawab eta kitu. Ji pentingna ngariumal ya. Diondang teu diondang datang aing mah kajian hukum. Eta tanggung jawab ngaranna tah. Nu kos kitu tanggung jawab. Lain santri mah hese.
tadi bentak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri. Santri se-Indonesia kuari hanya 8 juta. Anu tegap nyantrina 4 juta, nu 4 juta runtuh. Tegap nyantri 4 juta. Nu 4 juta bagi 2, nu daek ngaji 2 juta, nu teu daek ngaji 2 juta. Tinggal 2 juta. Nu daek ngaji ka bagi 2, nu 1 juta bisa, nu 1 juta henteu. Tinggal 1 juta. Nu bisa ngaji, nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500, nu teu ngamalkeun 500. Nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji. Bea kabeh. Budak terjara di wali kabeh. Gugur di tengah jalan. Sementak aya bahasa kuarima Islam di dunia bagaikan singa tidur. Jadi kermolor di singa ya. Kan di gudang-gudangnya tidak gudang. Asal datang kapai ke singa ya. Jadi urang mendongeng-dongeng nukos kitu tapu yang jeung moal eureun-eureun. Eueuh tanggung jawab dah di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkeun nu mana bae, henteu rek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji adat teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas gitu. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah asana mau ge nyanding. Aduh batak ulah katipu urang geus beta nu geus bangeus kahareupeun siga hade. Raramean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam. Geusan. Da ulah ya tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui jan nu modern mah teu kaasupkeun kana santri tah mah. Mandalungan teman nu kitu mah teman nu asli santri nu sabtu tadi teh eta sakitu deui. Jan kapotong ku nu bobogohan. Aduh, kapotong ku HP bae. Ya Allah. Lamun urang nyaritakeun alam mimiti alam teh alam arwah, kemudian ke alam dunia, isuk pageto alam barzah, ke alam mahsyar, ke alam akhirat. Di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, Ibrahim gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya datang ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Wallahu a'lamu bimuradih wa adzin fin nasi wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah. Engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ke Jabal Abi Kubais, tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat kuari Abdullah. Kangjeng Nabi Ibrahim 4 jihad
mimiti ke arah barat, kemudian ke arah selatan, timur, utara, bahasana akur. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas. Innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Sanyana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji. Hayu geura marunggah haji. Eta manusia aya nu ngajawab, aya nu henteu. Mun ngajawab sakali-sakali, mun dua kali, mun tilu, dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci. Terserah kumaha bae carana. Beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngegero, iblis CS naik. Cak iblis aing ge bisa nurutan kos kitu. Iya hebat iblis ge. Ayuhan nas, malah pasehan iblis sial. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas. Innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Hei manusia orang Cisoka, cak iblis. Ditambahan ku Cisoka tak iblis bloon. Allah geus bardukeun munggah haji ka marana teh. Hayu geura marunggah haji. Urang Cisoka brong papeh ngajawab. Labbaik Allahumma labbaik. Nu dua, nu tilu, nu opat. Tah, lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim, hajina haji mabrur. Lamun ngajawab seruan iblis, bakalna jadina haji mardud. Kan tadi mah urang Cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan. Tuh, sia nu ngomong kan? Mardud ya. Na'udzubillah min. Nu mantak aya dua tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya anu mardud. Babari teh mangge sakitu bae teh. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairan mimma kana, sapulang ti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, gas tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah, surga. Lamun balik ti Mekahna leuwih jore minimal angger bekos kitu, berarti hajina mardud. Memeh munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji ge teu make kopiah. Memeh munggah haji teh sok bobonceng si mbak, balik teh boh tambah jeung si embok. Silaka ieu mah ieu, tah ieu mardud ieu. Da kula beundeuk nanya bae ka urang Cisoka, di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang, loba anu mabrur tah loba anu mardud? Sakali deui nu mabrur apa mardud? Coba contohan saurang mana? Tunjuk saurang di dieu. Mardud. Nauzubillah min. Baliklah cerita kiai mah daripada mardud mual ke Mekah jiblo. Dan pugu karu ngesieun mardud. Dek mabrur dek mardud urusan Allah. Nu penting mah naik kapal Garuda di jero kapal teh aya dugelis. Sakitu bae. Hese bae neangan nu geulis cara di Cisoka eueuh. Irung marancung di luhur kapal mah. Kulitna lelemu, sarareungit deui. Di Cisoka mah ngaranna ge deukeut ka solear tu lain deui itu. Ieu carita haji. Sabenerna mah lain munggah haji bae salat ge kabagi dua, aya anu mabrur, aya nu mardud. Sarua bae sanajan puasa ge nu mabrur, nu mardud, zakat teh nu mabrur, nu mardud. Sangkila ngaji bae aya nu mabrur aya nu mardud. Urang tarolah nyaritakeun ngaji bae, lamun ngaji niatna lain karena Allah, niatna hayang hebat mardud. Lamun urang masantren ngaji niatna hayang neangan dunya mardud. Lamun urang ngaji niatna hayang ngelehkeun batur mardud. Lamun urang ngaji kedah hayang jadi kiai mardud.
cacak masantren bae ka mabrur teh hese nu sakola mah neraka kabeh kan nu ikhlas dari sakola mah eta geus hese karep di dinya doang geus kabaca langkah-langkah nu mardud jeung nu mabrur teh asal niat lain lillahi ta'ala mardud asal mardud jahannam tuh urang lamun nyaritakeun kos kitu di Kifayatul Atsqiya inggis jasa santri ngaji maksudna endek hayang gagah elmuna hayang neangan dunya ngelehkeun batur kanyawan ku kiai-kiaina magahanana sarua ejeung ngajual pedang ka jelema nu deuk ngabegal haram sarua bae kiai lamun maksakeun bae kos kitu kiaina mardud jadi neangan kiai nu mabrur neangan satiu mabrur hararese lolobana mardud bae kabeh ngan lumayan mardud nya lumayan gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah deui lalakon munggah haji lantaran geus ti dituna lamun memang baheulana ngajawab kajeun kuku mage ka Mekah bae lamun baheulana teu ngajawab sanajan suci ka bina-bina tetep bae hese bae tadi ka Mekah hese bae kajeun kuku mah baheula aya jelema ngajawab di alam arwahna duit teu boga dulur kabeh sararusah ngan nyana baheulana ngajawab babarieun Gusti Allah mah nyana keur cicing di tengah jalan jol bae aya angin topan kabalak kan terus datang ke Mekah ringsek ngan datang ka dituna tapi lain lalagaan aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae salat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid saminggu 4.440 bekunan di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma begitu dulurna asup nyana ge milu asup teu kadeuleun ku penjaga asup ka kapal nyana ge milu asup ka kapal teu kadeuleun eta mah geus ngan di jerona teu kabagian kursi kan atuh merekan pan nyana teu boga pisah ajeun geus kana mah cicing tapi teu kadeuleun datang aman biasa datang ka Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleun ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah terus saya ke Madinah terus balik ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang kemudian paspor nyana kan teu boga tanya paspor teu boga kadeuleu tanya mah kadeuleu barang balik mah kadeuleu meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah kadeuleu tanya tah jadi tangkep ku askar tangkap langsung disijin jadinya langsung sidang begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah keayaan nyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeuleun kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirna tetep dikembalikeun ka Indonesia Masya Allah ta ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampena tah maca sholawat Ibrahimiyah 4.444 saminggu cenah itu moal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji coba ge minimal ente kajun kuku mage ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah ya begitu ge untung Masya Allah da ieu sholawat manjur luar biasa. Gitulah cerita di alam arwah nu jelas mah jelema macem-macem berangkat ka tanah suci terserah kabeh gerak Allah deuk kumaha ge di persidangan akhir di akhirat nyangakeun sadaya-daya nu penting kuari mah urang daftar berangkat
baheula mah bisa direncanakeun hayang tahun ieu hayang tahun itu hayang tahun itu hayang 5 tahun sakali kuari mah hese di Tangerang geus 12 tahun kuari bahkan 13 tahun mun kuari daftar umur 60 tahun tambah 13 tahun berarti diperkirakan datang ke berangkat umur 70 pae 73 tahun. Nah iya mayoritas kan di orang antara 63 64 dan tabasa bodoh urusanana jelas kos gitulah di urang teh kos gitu. Nah iya berangkat ke tanah suci rek ningali Baitullah rek muteran Baitullah rek sa'i hari nu ngabangun Baitullah saha kiai nu ngabangun Baitullah pertama malaikat Jibril dilanjut ku Kanjeng Nabi Adam alaihi salam kebelah dieuna terus ngan anu aya dina Al-Qur'an adalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Kanjeng Nabi Ibrahim teh urang Sam nu kuari keur perang Suriah. Kanjeng Nabi Ibrahim diinstruksikan supaya ke Mekah dibawalah Siti Hajar dalam keadaan gede beteng berangkat ke tanah suci datanglah ka wadi ka jurang lembah Mekah ngaranna ini teh can aya ngabentuk Baitullah model kieu didinya dipanggieunkeun saung ku Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar tina tangkal korma sabagusna jeung sarekepna sapira palapah korma langsung disaungan beres disaungan sapoe dua poe tilu poe Kanjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikeun deui titah balik deui ka Suriah culak cileuk langsung naik kana onta cek Siti Hajar teh cek Siti Hajar ka Ibrahim kakak meureun lagi saruanya kira-kira gitulah ieu bangunna ungkak ingkik bae endeu ka mana teu ngajawab Kanjeng Nabi Ibrahim pan bangun dek berangkat teu ngajawab Kanjeng Nabi Ibrahim ku sebab neuleuh pamajikan beteungna keur gede secara manusiawi cek Kanjeng Nabi Ibrahim banyak kudu ditinggalkeun pan ieu teh pagawean aing banyak kudu ditinggalkeun mah tapi instruksi Gusti Allah Ibrahim indit deui ka Suriah katilu kali cek Siti Hajar lamun memang ka Ibrahim kudu berangkat dek ditanya bae ieu kahayang sorangan atau parentah Gusti cek Kanjeng Nabi Ibrahim parentah Gusti lamun parentah Gusti nyanggakeun sok berangkat abdi berarti bakal diurus ku Gusti Allah ulah sieun-sieun Kanjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat tengah liuk saya tikacan Kanjeng Nabi Ibrahim begitu Siti Hajar nyarita modal kitu blong berangkat eta teh aya hikmah urang lamun nganterkeun masantren ka anak nah begitu dek balik ulah nyeleuk turutan Kanjeng Nabi Ibrahim geus bae begitu urang naik ka mobil balik urang ulah ieu mah dadah mal betak yang ka kumaha ge segala dadah segala mal betang geus bae sakumaha diceun anak urang geus ulah anak sangkilang dadah dan geus teu aing mah teu main dadah-dadahan turutan Kanjeng Nabi Ibrahim betah ge tapi lamun leudeuy geus datang ka ieu mah bapana ge bae inget bae ka anak teh aju anak ge gundan ge inget bae ka abah aju kuari mapan moal HP bobogohan jeung abah SMS-an sial teh budak eta ulah ieu hikmah nanya sakali deui lamun nganterkeun anak ka pondok pesantren geus dititipkeun geus sasalaman geus ulah ngaliek deui balik turutan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis Siti Hajar ditinggalkeun sugan sedih teu cek Siti Hajar lamun memang ieu parentah Gusti Allah pasti kaula diurus ku Gusti Allah sedengkeun eueuh sasaha sorangan di dinya dipanggieunkeun saung tina palapah korma masya Allah mun aya awewe dicesoka model kos kitu ulah dikamanakeun Kilu Jaya ulah kumaha keun antepkeun habak tenang Siti Hajar
kesimpulan nama ngalahirlah Siti Hajar sorangan. Masya Allah tidinya er-eran orok sakumaha biasa orok perbekalan aya kene tidinya langsung minum tina bekal ngan henteu anggeus kuranglah perbekalan dahaga nu aya katingali orok letahna keluar semu nu hayang minum cai susu Siti Hajar can aya caian lantaran encan diisian kunanao Siti Hajar langsung make beber bawati surya warna beberna beureum mantap dipake warna beureum beber lantaran manehna beusi kanyawan ku maruna sebab Siti Hajar boga maru anu memang kata dina sinis bae karena kitu ditahan make beber-beureum mantap datang ka kuari baheula mata awewe marake beber-beureum eta teh ti ditu da ti Siti Hajar kuari mah geus teu make beber awewe teh make bidan bae geus mantap darah rayut kuari mah awewe boga anak hiji boga anak dua sareng nu hamil bae kitu baheula mah ipis beuteung lantaran make stagen make beber rapi jadi boga anak 12 teh teu gendut kuari mah boga anak hiji boga anak dua bau sakumaha eneng kolot bebe aju aya hikmahan lamun aya jelema sakolot baheula ieu mah mun aya jelema masuk kaguguran 2 bulan kaguguran 3 bulan kaguguran ulah hese-hese sakolot urang baheula teangan beber awewe sok talikeun ka dieu ditalikeun ka dieu asal nali bae ka dieu Masya Allah hikmahna luar biasa gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Siti Hajar naik kasopa maksudna neangan jelema sugan aya jang menta tulung ditingali ku Siti Hajar teu aya terus ka marwah ningalian jelema beusi sugan aya jelema rek menta tulung teu aya neangan deui terus ka marwah deui tidinya luak lieu ka sofa deui luak lieu teu aya geus 7 kali aya suara kita ningali ke arah Zamzam pas ningali ke arah Zamzam malaikat Jibril keur nepakan taneuh atau diketikeun ku sampeanana ditambah kujang-jang tak mancer cai sabarkeun ku Siti Hajar kadinya waduh mandi Siti Hajar nginum luar biasa mawa jang anakna kemudian di pandian anakna kadinya di lantaran terus bae mancer cek Siti Hajar bari di kamanaon kitu ngaranna dikulah ke cek Siti Hajar Zamzam teh bahasa Suriah hartina mun bahasa urang mah stop jadi eta Zamzam teh cai stop sebenarnya stop eureun gip ucap urang mah eureun ulah terus bae jadi we ngaran Zamzam jadi mun ngaran kurang mah cai eureun sebenarnya eta mah eta stop Zamzam gede gitulah cerita Zamzam Masya Allah gitu cerita Siti Hajar teh 7 balik di sofa ka marwah ti marwah ka sofa ti sofa ka marwah ti marwah ka sofa jadilah kuari syariat ini ti urang toab sanggeus toab kemudian sa'i 7 balik didinya cukur beres geus sakitu haji eta umroh tinggal aya wukufna bae ka Padang Arafah babari doa Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadua ka Gusti Allah di samping Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kuari ge urang lamun endek nyeun pondok pesantren eta bae doana ulah hese-hese. Asal disiapkeun bae pokona mah batuna 10 truk. Batu kalina 5 truk, semen bae ujianana 1000 mah. Geus doana eta manjur teh mah. Tapi lamun can aya semen can aya keusik can aya ulah wani-wani ngadoa eta tah mal manjur
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kukula dek dibere sekaligus besidik ngabangun pondok, ngabangun majelis, ngabangun masjid. Doa nama tetap eta tabaruk ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri, para ustad besidik ngabangun kukula diijazahan eta lah ketika letakan batu pertama kabelah dituna maca wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma dan sampai selesai sabaraha kieu macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha sabaraha bae kamana dek 3 dek 5 dek 10 asal urang isuk-isuk ngideran eta komo na anu sugi mah ajak ngider ka dieu ngider maca wadduha abe naon ieu abe anggeus ieu sabarang teh maca wadduha barengan ku ente ge nya ngomong emang naon nu kurang sagala-gala puguh wadduha ente ngabangun pondok ngabangun majelis mushola masjid eta masya Allah lain hiji lain dua aya kiai ngabangun teu anggeus bebejalah kasimkuring dijazahan eta begitu dijazahan eta dibaca we ku jana wadduha muter we di dieu datang ke masyarakat teh kaget kiai kunaon muter we abeh anggeus wadduha wal laili hayo baturan ku sia wadduha ye jadi urang dinya karunya bu kiai cenah muter bae urang bantuan yuk eta sarua jeung pelet teh lamun urang khusu kan kurang manjur tah lamun khusu manjur urang mah teu khusu ge hayang manjur babari sebenarnya mah begitu geus beres pelet batu kan segede kieu tah di Cisoka makan make batu bener teh make batu timpahkeun ka tonggongna aya kan nyanan kunaon dieu pelet eta kalah aing bogoh ka sia ge jangan atuh sajarna mah jangan teh kudu pelet kunaon geus bogoh teh lah tah timpahkeun ka huluna ngudag ge gitu jeung bogoh mah ilah lalakon tentang Baitullah dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim setelah Kangjeng Nabi Ismail gede gancang carita nabe kan gede tah Kangjeng Nabi Ismail teh dilongok ku Kangjeng Nabi Ibrahim panjang dongengna ieu mah singkatna dongeng bae gede akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim minta dibantuan ka Kangjeng Nabi Ismail dek ngabangun Baitullah. Kangjeng Nabi Ibrahim jadi tukang basna Kangjeng Nabi Ismail kenekna langsung nu nyodor-nyodorkeun batuna Kangjeng Nabi Ismail nu jadi basna Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu dibangun terus ngaluhuran teu kasodorkeun maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun taraje jang naik bentukna batu dikadinyakeun batuna ditumpakan ditincak ku Kangjeng Nabi Ibrahim langsung batu ngapung sorangan eta kos dongengnya kos dongeng batu ditincak esteger ngaranna ketika beuki luhur batuna ngapung sorangan atuh teh batu bisa ngapung sorangan aya tanagaan ti mana saha nu ngaremot teh seberapa batu tapi batu naik sorangan beuki luhur beuki naik beuki luhur beuki atuh saberapa teu make batu ge bisa ieulah keajaiban mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah kuari ayat ditinggalna ngaranna makom Ibrahim lain kuburan makom Ibrahim teh esteger ayat tapakna dirinya tapak sampean Kangjeng Nabi Ibrahim masya Allah dibongkar ku Saudi Arabia sababaraha kali eta lantaran ngahalangan geus sabaraha doser murun potong diamankeun lah makom Ibrahim teh esteger urut ngabangun Baitullah jadilah Baitullah seperti ayeuna ngan kungsi runtuh kemudian dibangun deui kurang saeutik dikurangan lantaran nu halal hijir Ismail kuari manggis indah jasa Baitullah teh ketika Kangjeng Nabi putuh Mekah langsung Kangjeng Nabi asup ka Baitullah
bahkan ku Kangjeng Nabi teh harita dititah dua lawangna, andai kata bakal laluasa mah teu kira-kira bakal fitnah dijieun dua lawangna ngan cek Kangjeng Nabi keun bae antepkeun lah hiji bae. Kangjeng Nabi lebet langsung salat di jero keluar deui tah ieu lah Baitullah nu ayeuna. Di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui. Tu golongan-golongan anu teu sreg ka Islam musuh. Kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dareukeut jasa. Cek Kangjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah, raja sadunya aya 4. Mukminani wa kafirani, nu dua mukmin, nu dua kafir. Nu mukmin hiji Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, nomor kedua Raja Zulkarnain. Kafir aya 2, hiji Raja Namrud, nomor kedua Raja Fir'aun cek sakol buhtusor. Cak Kangjeng Nabi wasayakulu khomisun, bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5, hiji deui di akhir zaman. Sayakunu khomisun wal mahdi min dzurriyyati, eta adalah mahdi ti anak incu kaula. Entek besi aya di Cisoka mahdi sing ade. Ngade eta beureun tah mahdi. Ngan mahdi nu itu mah hiji irungna mancung, nu di Cisoka mah pengeng. Bedakan berarti. Nomor kedua ngaranna sarua jeung ngaran Kangjeng ismuhu ismi wa abuhu abi, ngaranna sarua jeung ngaran kaula, bapada sarua jeung bapa kaula. Jadi ngaran nama asli nama Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna. Aya janggotan, aya godegan kade rapi, di dia aya hunungan, tasepna kabina-bina, gagahna nu luar biasa, dituturkeun baksana ku 300 jelema nu bakal nuturkeunana. Asal sasalaman jeung Mahdi ditembak nebul. Asal sasalaman jeung Mahdi jadi gagah. Asal sasalaman coba sasalaman jeung Mahdi nu di dieu. Tah ieu Mahdi nu asli 300. Manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna. Di mana wukuf poe Jumat, hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede, perang anu luar biasa, asup musyrikin kafirin munafikin asup ribut ke di Mina. Wah getih pohara jasa ribuan jelema mararaot lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ke Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang di Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae di dinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jang nanya lantaran salat deui. Ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui. Urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha gitu, waktu jam duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih ji. Dan sabalikna jeung Mahdi bae, Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat bae. Ai urang mah kesempatan salat ngobrol bae. Nah ieu Mahdi. Setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi lantaran disumpah karak ngaku ana Mahdi. Mulai datang nyana nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit nama di Syria nu kuardisan. Tidinya bakal ke Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Siapa di Cisoka ini? Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha? Ciri-cirina hiji geus loba anu mararabo. Nomor kedua geus loba anak zina. Nomor katilu paharaman-paharaman ribawi geus teu dianggap riba.
nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana di distekan deulean ya didinyalah bakal turu damah di kacau bakal unggal negara di unggal negara teh bakal kacau di urang ge di urang bibit kacau geus aya lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji partai jeung partai lain deuk ngagungkeun bangsa jeung negara kabeh boga kepentingan urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku tapi kuari pan urang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika dididiklah ku Amerika setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika ngesurat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadis nah lain lalagaan ieu sadis teh kalian tembak kalian tembak nyana ditembak kebul mun ditanya ieu menang ti mana ilmu ngebul Cisoka make naon ieu pelor paingan pelor hese harita ieu diteurian ku ISIS masalah ieu nah kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak bae terus bae ieu sahabat asa nu teu nurut ka tembak bae geus ribuan nu korban ayeuna ternyata di Indonesia aya pangeulan nu beunang di Tasikmalaya kamari di Pandegoang jelemana bangun poho lupa daratan teu inget nanaon pokona asa nu teu nurut tembak bae ieu kan ngeri ku ari ieu tah ieulah ISIS nu ku hari terus nyerang terusan teu eureun kan perlu biaya aneh nyana teh kapan dek ngaruntukeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae di lain sisi jana dek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir teu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macaknya teh yuk babarengan jeung Mahdi si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab Islam ISIS nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab puyang teh coba iyalah lain lalagaan ieu puyang eta secara global nakos kitu urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti nyaritakeun Mesir geus teu kaharti lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan nu didengekeun informasi akurat baheula mah aya Gus Dur asal urang deuk ngadengekeun keaslianana gampang tak Gus Dur ngomong eta pasti kuari deuk saha nu didengekeun kuari deuk saha informasi nu akurat nak sedengkeun geus steril nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese kabeh ge bingungeun dan nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun geus itu manengan ngararaji bae bingung kuari geus anu wayah kawin anu encan wae ge maning kawin mah bisa keburu perang keburu perang Masya Allah karim nah engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam perkumpulan wali Abdal di Syam perkumpulan Asoib di Irak perkumpulan Mujabah di Mesir kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana keseluruhanana di Lubnan Libanon ketika perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria lamun Asoib engke di Irak lamun Mujabah engke di Mesir engke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah itu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh urang-urang eta nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeuh jasa rasaan teh masyaallah mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae benderana bakalna akur bae bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
berem hidung jeung putih memehna bakal aya bendera 7 bendera cakangjeng Nabi hidung sarua jeung bendera Mahdi bakal bendera na hidung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah dibuat seperti eta lah numantak sahabat naros ka kangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta mah di nu asli nu lain di Mekah eta mah lain mah di nu asli tapi bendera napan ka urang ge bendera kos kari itu ambala aya malah di dieu di nururik mah bendera nah hideung lieu ngadeulana singa ada isi sebuah hiasan ya Masya Allah kan itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah jadi perjalanan haji teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung geus waktu nama atuh urang teh da emang baheula eta mah tuh di alam arwah jawaban baheula kuari mah tinggal ngalaksanakeun bae kokoseran urang sakumaha kokoseran hayang-hayanganna ai eueuh jawaban jeung teu ngajawab baheula tuh hese bae henteu bae kajian kumaha ge nu mentak cak soleh teh mah yang ka Mekah mah 2 surat nomor kahiji surat Waqiah nomor kedua surat Tanah nu babari mah surat Tanah tereh teh mah ka Mekah na kajian kumaha tuh nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itulah urusan tentang haji urusan tentang Baitullah urusan tentang sa'i nu jelas kabeh ge ieu memerlukeun iman memerlukeun yakin lamun teu make iman tur teu yakin moal bisa ku iman jeung ku yakin iman ayana di pendidikan Islam nambahan iman jeung nambahan yakin di luar pendidikan Islam iman hararese yakin makomo urang ngageserkeun keyakinan kan hese ya ngageserkeun keyakinan teh hese urang teh kuari yakin kieu yakin mah aing mah ieu keyakinan aing mah lamun teu dahar lapar atuh kajeun kumaha ge kitu bae sebab keyakinanna urang mah kana dahar bae lamun keyakinanna kana dahar sanajan isuk-isuk ka dahar uduk 2 piring ke jam 10 ditanya geus dahar encan ai tadi tama uduk lain dahar sebab can yakin dahar sebab yakinna dahar ta ieu kehese jase gageserkeun keyakinan ibadah jadi santri teh ya mimiti ngaji amil aju ngaji jurumiyah ngaji alfiah terus ngaji johar maknun mantek cuman dan lain sebagainya gampang kabelah dia ngaji usul fikih ya warokot usul naon gitu gaya tulis jamul jangan enteng dong kos itu lah babari sama nu hese ge du hese ieu gageserkeun keyakinan eta mah sakadar ilmu yakin tina ilmu yakin supaya datang ka ainul yakin ti ainul yakin supaya datang ka hakul yakin iyalah nu hese eta manu tadi olahanna sakadar olahan zahir tapi hayang ngageserkeun keyakinan kudu make olahanna olahan batin nah ngolah batin iyalah nu hese nu dedeleanana lain make dedelean nu ieu tapi make dedelean nu ieu dedengianna lain make dedengian nu ieu tapi dedengian ieu aambeanana lain aambean nu ieu tapi aambean nu ieu mun geus bisa ngageser dedelean dedengian jeung aambean lain nu ieu tapi nu ieu kakara jelema eta lah nu patut dituturkeun ku urang ieu kuari kamari kula kedatangan kiai di Banten aya 10-an meureun ka imah ngobrol lah carita tentang Banten istimewa Banten mah tuh lantaran ku kula didongengkeun nyana dongeng kula dongeng lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Maulana Hasanuddin eta mah moal aya deui datang ka Ii Rahaje emang kunaon cenah kiai kieu di antarana keistimewaan Maulana Hasanuddin teh begitu datang ke Banten Maulana Hasanuddin mah ngisingna di Banten sabulan sakali pamajikanana ngisingna saminggu sakali coba pamajikan ke Nurjaya atau pajikan urang lah ulanya namanya itu cerita batin urang sok jarah bae teh jaho dongengna Masya Allah muringkak bulu urang ngadenge kitu mah
Maulana Hasanuddin masa bulan sekali ngisingna pamajikanana saminggu sekali digenggerekeun ku Maulana Hasanuddin ngising malulus ya mah teu hirup teh iraha ibadahna saminggu sekali masih digenggerekeun pamajikan urang mah subuh ngising jam 7 ngising deui mata sarapan jam 9 deui engke tas dohor bodol atuh bae aku ngising bae iraha maca Qur'ana apa majikan Maulana Hasanuddin saminggu disenserikeun ku Syekh Maulana Hasanuddin iraha ibadahna teh mangising bae tidinya lain marah ningkatkeun ibadah pamajikan teh langsung dikurangan dahar dikurangan minum alhamdulillah jadi sabulan sakali ngadenge pamajikanana ngising sabulan sakali Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali turutan ku sia eta urang mun ngadengin dongeng kos kitu apa iya apa memang kos kitu mantak bisa hihiberan ge nu mantak teu eureun-eureun di zarahan ge kukula dongeng kos kitu tanyana malalongo bae aya sejarahna nu mantak buku keaslian kewalian Maulana Hasanuddin teu sambarangan ge lantaran naon ieu tah ilmuna nu hese ge masyaallah karim tah tidinya lah pamajikanana bae ge eta geus bisa sabulan sakali gisingna berarti kan dahar cara biasa dahar ya cara urang mah datang ka Nurjaya teu dibere ngariung teu dibere berkat bae ngancam awas ya Nurjaya ku aing mondang deui moal aing teu diberkatan tolol teh budak bapak Hasanuddin mah 6 bulan sakali ngising ya Allah ya Rabbi eta urang carita ngising we kos kitu ngapiasa pan teguh teger Banten teh dicekal ku jelema nu model kos kitu masyaallah da kula maksudna dongeng kos kitu teh lain naon sebab kieu neangan coba di Banten ku ari nu apik tarolah ulah apik cara Maulana Hasanuddin ulah apik cara Syekh Maulana Yusuf ulah apik cara guru-guru orang nu kamar hiji be ulah nyokot duit ti pamarentah basa kitu tah apik urang ku ari eta bae heula tah teger agama kajen ku kumaha ge ulah ngajukeun proposal dibere ulah daek aya teh etik mah Nurjaya seuri kadena aing gede cek nya teh moal anggeus tah deuleu pancer urang Syekh Maulana Hasanuddin nu mantak manehanna nama kapan istimewa jasa ku 7 bae ku 7 kayak ku 3 la ilaha illallah pan bisa hiber ku 3 la ilaha illallah dongengna masyaallah dibawa Syekh Maulana Hasanuddin teh ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka jas ka dieu asup jas ka dieu asup ke nongol bae kudu kos manuk dibawa ka Mekah diijazahan talqin baca ulah nafas tarik nafas beres beat langsung sok baca 3 kali ulah nafas tarik hibar 3 la ilaha illallah bisa hibar di Mekah ka Banten coba ente 3 bae 3 hibar geus teu kudu kumaha ka pondok masing-masing coba geus peureum bae kieu bae ngabagen bae coba batur batilu da eta rahasiahan lain nalagaan masyaallah kunaon eta batin geus bersih jasa ya Allah ya Rabbi teh urang mah kuari mah tak geus carita ulah carita eta keur carita di organisasi carita di perorangan pondok pesantren eueuh deui iwal ti 4 sabenerna mah ngan salah sahijina waro nu 3 moal ka dicaritakeun ieu titipan ti Sunan Rahmat anu ngamimitian muka pondok pesantren di Jawa Timur dilanjutkan terus ka dieu mantap pondok pesantren mah titipan para aulia Allah asal ngegeser bae kana yayasan geus lain titipan para aulia Allah henteu salah nyeun yayasan eta mah perkembangan henteu salah mangga teh mun eueuh cilaka eueuh sanawiyah aulia atuh kadituna kumaha perkembangan dunia ngan lain titipan wali titipan para aulia Allah mah 4 salah sahijina waro nu 3 moal ka dicaritakeun kuari mah waro kadanan cara Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf hiji bae ulah narima duit di pamarentah geus hebat jasa ujian pangangankeun coba Ki Nurjaya di Cisokan nu henteu nyieun proposal nu mana ieu pondok pesantren jeung nu mana nu henteu narima duit di pamarentah norekat tinggal norekat
tapi di itu pamarentah di daharan jemluk sama pasti mal bisa tuh mantap baheula aya hiji manusia ngaranna Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham teh pan geus diangkat jadi kutubul aulia, geus nikmat jasa ibadah penting teh geus nyunaheun amis jasa masyaallah nyunah pernah ngimpi dibawa ke surga, pernah ngimpi manehanana babarengan jeung para mursalin, para nabi. Geus dijelaskeun bahwa tempat anjeun ieu surgana. Geus senyum bae, masyaallah. Nyana ngadoa ka Gusti abdi ieu pan geus jadi makhluk surga. Nu ku abdi dipenta abdi mah hayang nyaho tatangga abdi kuari saha engke di sorga nu babarengan jeung abdi nu deukeut ka abdi. Dibere ilham Ibrahim bin Adham, lamun maneh hayang nyaho babaturan maneh tuh aya di Mesir, ngaranna eta tempatna di dinya. Teang. Nyana ti Baghdad langsung berangkat ke Mesir. Begitu datang nanyakeun ka urang lembur eta. Ampura kula jauh-jauh ka dieu rek nanyakeun hiji jelema ngaran si anu. Masya Allah cak urang Mesir. Atuh kunaon jauh-jauh neangan si eta. Kitu kunaon? Pemabok lah sakap tama. Nu bener nyaah katingali anjeun mah dina tarang tukang sujud, katingali dina pis tukang ibadah, katingali dina kentel tukang zuhud, katingali dina mata tukang cerik. Kondangan jelema tukang mabok maning indit ka ditu. Apa inya nya? Iya eta tukang mabok di dieu mah. Jelema eta teh raja mabok. Aduh nyana kieu we cangcaya Ibrahim bin Adham teh aing mah nyai ja ilham. Berarti ti setan meureun. Eta ngadoa aja aing teh ngadoa ka Gusti menta saha tibaturun ke di sorga. Mah nya setan nu ngabisiki teu kaharti. Tapi aing gak ada informasina ieu ku jelas-jelas teuing. Akhirna nyana cangcaya. Ngan begitu dek balik bebeja. Tempatna bae di mana tempatna? Tuh, tempatna nu itu tuh. Lah, taman dek balik dek ente ke geus neuleuh maka jeung barang neuleuh bener di dinya aya 40 manusia keur mararap. Wah. Keur ngagaya kok. Du mabok nu naon. Ai nyana mah diuk bae kieu bae. Kieu. Begitu geus ningali nyana balik deh digerok. Hai Ibrahim. Kadieu. Jauh-jauh ti Baghdad hayang kapanggih babaturan di sorga geus datang kunaon indit ye pan nyahoon. Wah cak Ibrahim aing eleh ye kunyana ye. Ayo ka dieu mendak ka dieu nu jadi masalah cak Ibrahim bin Adham kok nyahoon aing teh ka dieu deuk neangan ti batureun saha nu ngabejada ngobrol ge encan. Ulah sok sombong jadi ahli sorga. Aing jadi dicarekan ahli sorga mah eueuh nu sombong jeung eueuh nu egois. Ya Ibrahim ari di masjid mah nyekelan tasbih babarengan jeung santri ngawuruk, kadang-kadang zarah, kadang-kadang jeung masyarakat ngaji. Dukas kitu batu babari sama ngan di sorgana handap nu hese ge tuh makhluk Allah, nu sok mabok tuh makhluk Allah, nu sok judi tuh makhluk Allah, nu sok maling tuh makhluk Allah, nu sok zina. Tugas para aulia Allah, tugas para ulama sholihin eta ajak ka sorga. Lantaran nyana ge hate leutik lama iman ka Gusti Allah nyahoeun nyana ge ngan bergelimang ku nafsu. Nah kula cicing di dieu ieu teh geus sabaraha taun kabehna di dieu teh aya 100 leuwih kemudian kuari terus dinasehatan tinggal 40. Nah maneh mun bener-bener hayang jadi batur kula di sorga gantian tugas kula tah 40 nasehatan kumaneh Ibrahim. Waduh santri aing bubar cakna. Tuh, kos gitulah para aulia Allah.
mantak begitu diangkat jadi kiai lain tambah ngeunah sebenarnya mah. Mantak diangkat jadi solihin teh lain tambah tenang, diangkat jadi wali teh lain tambah uncang-uncang, tambah tugas. Ketika orang jadi kiai baheula nyantri dahar ge jeung peda behan teh jeung lauk asin ku Allah teh dipake ka cinta dibisakeunlah ngaji dititipanlah ilmu wari geus jadi kiai boga majlis boga murid masya Allah mobil lagi sakumaha showroom nu leutik teh ditanya kunyana apa jadi takabur atuh haju deui dakwahna ge pilihan lamun ka daerah anu amplopna gede ieu boleh lamun anu moal eta kos kitu kok jadi kos kitu atuh tah tugas wali tugas ulama seperti tadi cek Ibrahim bin Adam mah geus atuh kula atuh boga tugas wali mah geus ieu kana nasehatan opat ieu dinasehatan ku Ibrahim bin Adam nganasehatan pemabok malah lain cara santri mah dinasehatan tieu ka dieu lalaunan geuna anu mabok kudu kumaha carana kieu cek manehanana poe ieu nya mabokna ieu 5 sloki na isuk mah kena 4 bae sia ulah 5 4 ke isukna 3 Ki Nurjaya mah bisa minum nya ge dirinya deui atuh cilaka tah mah lain ngasehatan anjlug ieu hese kita kitulah nu mantak ararane para aulia Allah mah dek naklukeun jelema tukang mabok kudu babarengan jeung nu mabok naklukeun jeung jelema anu tukang judi kudu babarengan jeung tukang judi naklukeun jelema anu sok judi ina main gaple catur dan eta kudu ancluk etalah hese tugas para aulia Allah teh samar nu mantak loba jelema nu leungit dileungitkeun ku Gusti Allah imma leungit hirup-hirup wa imma secara zahir maot padahal teu maot dipindahkeun matak lamun Maulana Syekh Maulana Yusuf kuburanna aya 3 di dunia lamun Syekh Maghribi kuburanna aya 5 di dunia ulah aneh lamun Mbah Bolong kuburan aya 9 ulah aneh kos karitulah kula ziarah ka Yordania di dinya aya makom Nabi Musa alaihi salam zarah deui ka Baghdad aya deui makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah di ditu Yusa di dia Yusa carua ulah aneh emang kos kari itu jelema gede deket kapan Yordan Baghdad kok di dia aya di ditu aya kos kitulah jelema-jelema galalede mah masyaallah karim nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar urang make mata nu ieu ceuli nu ieu irung nu ieu ribut nu aya teu meunang ngadenge kiai teu meunang ngadenge nu sugih teu meunang ngadenge nu gagah hasud aya tapi ketika make nu ieu tiis nu mentak Tuan Syekh Abdul Qadir mengenaheun bahasana ulah pesimis ngahareupan kaula mah lantaran mun boga papanggulan teu kabawa kula siap manggul mun kira-kira teu kabawa ku MT kula nu mangmawakeun mun kira-kira henteu nyaho jalan ke akhirat kula bakal nuduhkeun kira-kira henteu nyaho kana pimaknaeun secara hakiki kula bakal nuduhkeun ngan ulah deuleu zahir kula nu dideuleu adalah pelaksanaanna ieu urang babarengan nginah matak seperti Sidina Ali bae nginaheun biasa ngomongna lam a'bud robban lam arah kaula mah moal ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kula berarti kadeuleu ku Sidina Ali mah pangeran menyaritakeun kadeuleu kan lain ku mata ieu ku ieu dumatak turun temurna ti Kangjeng Nabi ka Sidina Ali ka Sidina Husain terus tinggal urang endek jeung henteuna jeung siap apa henteuna jeung masakatna deui nah urang mah begitu kuari ngeuneunahan bae barang urang jadi jelema ngeuneunahan baheula mah daek puasa kuari mah henteu baheula mah daek masakat kuari mah henteu ieulah nu bakal cilaka kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi urang tingkatkeun iman tingkatkeun amal tingkatkeun Islam umaca la ilaha illallah jaddidu imanakum bila ilaha illallah minimal ba'da salat 3 kali maca la ilaha illallah sing gletuk anu maot jadi tu Kiai Abbas minggu ka tukangna saminggu nikah
diceritakeun kula. Kemudian besan nyulunga besan Karangkas Bitung ka Kieu Endim peutingna maot. Berbarengan jeung eta di dieu Ki Hamzah maot. Berbarengan jeung eta isukna di Garut deui maot deui. Teu muriang deui. Loba jasa ieu nu maot teh, masyaallah karintahkeun bae nu maot mah ngan urang mah mun maot mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, aya dina keur ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae mentana. Jadi embung-embung poe mah datang bae dihayang-hayang aya encan mah henteu bae. Nu penting mah dikiraha bae maot asal aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Beudu balik di Mekah teh tas ibadah haji kemudian ziarah ka Kanjeng Rasul. Emang kumaha gitu panu ibadah haji mah begitu datang ka Jidah kadeuleu nama ku urang Arab malulu, padahal mah malaikat di dinya nyambut disasalaman ku malaikat. Lumantak disebut aja duyufur rahman, tamu-tamu pangeran, tamu-tamu Allah. Tah eta bisa salamanan ku malaikat jamaah haji mah timimiti turun ti kapal dipeluk ku malaikat, bisa salamanan ku malaikat. Masya Allah, ieu teh tamu Allah teu kadeuleu kan ku urang. Ngan lamun maot urang ibadah haji, urang geus daftar aju maot di dieu keneh komo geus berangkat mah aju maot. Tah eta teh ganjaranana unggal tahun menunaikan ibadah haji diberi ganjaran sampai kiamat. Mun jelema daftar kemudian teu berangkat eta unggal tahun boga ganjaran ka Mekah bae nyana. Komo geus berangkat teh haji maot unggal tahun ibadah hajina. Engke di akhirat teh ditimbang teh haji malulu bakalna. Ditimbang amat teh ieu ganjaran haji malulu lantaran maot jana di perjalanan atau manehna geus setor maot. Lamun dibandingkeun ku urang maningan urang daftar haji maot apa maningan ka Mekah. Lamun ka Mekah kan sakali. Tapi lamun maut unggal tahun ka Mekah maning mana? Tetap urang embung bae heran. Embung bae urang mah. Ya Karim, Masya Allah. Tah itu keur carita ganjaran ka Mekah anu luar biasa. Oh datang ke Madinah, ulah disangka Kanjeng Nabi teu ningalikeun. Ulah boga kaajaiban hiji. Waktu tahun 90 genep jeung almarhum Abah begitu zarah ka makom Kanjeng Nabi macet di ditu ka dieu ka ditu di bebu salam teh pan kuari mah ka ditu kabeh keriba bisa di ditu bab Jibril bisa di dieu bisa macet anu luar biasa. Kula di dieu Abah di dieu ngahalangan Abah kagencet di ditu ka dieu ka geus enak kencet luar biasa. Wah asana ieu mah paeh di dieu nih. Asana paeh cak kula ieu. Ini ningali Abah kula geus kikituan bae. Nu sajen sarua macet ngadu di ditu ka dieu eta langsung bae hadiah ka Kanjeng Nabi. Langsung nya Kanjeng Nabi nage aya. Hadiah beres. Kunaon aya jelema jangkungna gedena, jangkungna ti di jelema biasa kaluhur 1/2 meter. Ti jelema nu biasa kaluhur 1/2 meter. Di sisiran bukna kasep, irungna mancung teu make kopea. Terus make baju putih ka dieu, teu make jubah putih, teu make sorban. Seuri bae senyum bae. Blek pas dihareup plek leungeunna kieu. Segala tuturkeun. Renggang gede. Renggang we nyunahkeun jasa terus kahareup barang datang zarah ka makom Kangjeng, beres zarah terus jana kikian we hayu ceuk jana rumah. Terus datang ka hareup temanggi sakali eta masyaallah. Ketika kuari ke kadeuleukeun bae. Beungeutna katingali rambutna katingali jubahna katingali asal ka Madinah we inget eta asal ka Madinah inget eta ongkos ka Cisoka bae asal ka dieu inget ka Kebo Haji Jaya asal ka dieu inget bae eta kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu keur carita ibadah haji pelaksanaan tina keyakinan urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu teu ibadah haji hayang sarua jeung ibadah haji sarua sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun urang salat Jumat isuk keneh salat Jumat sarua jeung ibadah haji. Al Jum'atu hijul fuqara salat Jumat munggah hajina nu palalaki.
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, carita ibadah mah teu kudu munggah haji bae. Ja munggah haji ge ibadahna ka Allah, di dieu urang ibadahna ka Allah. Allah mah deukeut jasa ka urang, di mana bae urang taqarrub ka Allah jadi. Mantap ulah kaget namun Habib model Habib Lutfi jangan mah salat di mana bae. Ngalaudu beres tak salat dirinya Allahu akbar, urang teu sanggup salat di tempat eta. Lamun dipikir ku urang atuh Allah nama teh di mana mah aya ieu. Urang mah kudu rapi teh kudu. Malah Habib Usman mapan salat di jalan. Allahu akbar salat duha. Bo teratrit polisi. Teu wani nya salat duha bae 8 rakaat. Allahu akbar maca kos ka ditu. Allahu akbar. Mun Haji Jaya kuwi kos kitu atuh di penjara. Can ka badana. Habib Usman makan kos kitu. Allahu akbar. Ya Allah ya Rabbi. Gitulah jelema-jelema laluhur urang nyaritakeun Habib Usman komo nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin. Nya ieu urang nyaritakeun ngisingna genep bulan sakali berarti teu dahar-dahar kan. Kok dibere kuat eta. Ulah aneh lamun eta nyaritakeun kakuatan kuari aya jelema kiai kira-kira ge sataun parahna ngagoler bae ketika kula kamari umroh nyana geus bebeja bae yang geura datang kucu yang geura datang geus umur cenah teu kapanggih deui begitu kula datang langsung ngalayat kunaon ieu nu dek dicaritakeun lainna naon sataun teu ngadahar sangu ilum saeutik kok kuat biasa kadang-kadang hudang kadang-kadang leumpang biasa teu ngadahar sangu sama sekali nyan minum dalam saeutik dibere kuat ku Gusti Allah. Jadi akhirnya diberi kuat pak babari dia tahu muriang sakitu muriang satahun mesti ngadahar sangu minumnya saeutik tadi anakna datang deui ukur ditanya kumaha ieu alhamdulillah cenah bukan itu aja ngadahar sangu dan teu ngadahar sangu tapi kuat coba urangnya coba ulah ngadahar sangu mulai ti esuk nan urang nyiapkeun kuburan baheula nanya urang ya daya cerita tentang ibadah haji, tentang pembuatan Baitullah, tentang sa'i, tentang jelema-jelema anu laluhur orang kabeh ge ieu adalah kuka apikanana apik mah hate geus urang ngapikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah cabrek teuing. Di akhir urang doakeun mudah-mudahan putra Kiai Haji Nurjaya imamna aangna jeung sarombonganana ieu mudah-mudahan diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi sehat ku Gusti Allah, diberi giat ngalaksanakeun ibadah hajina, bisa balik deui ka dieu kalawan salamet, teu aya halangan naon, itu keneh urang nu hadir di dieu, mudah-mudahan urang kabehan bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya 'alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa qawlan hasana wa imanan kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.